alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Urang lamun dipeting maca sholawat baheula mah urang teh ngejar target aing kudu sapetingna teh 1000 engke hikmahna tina 1000 teh hiji dagang maju, kadua pikiran jadi tenang, nomor katilu jadi tentrem, kaopat rezeki jadi ngalobaan nambahan eta teh kos kitu tah eta teka eta kos kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor katilu isyarah kana tingkahna wujud Allah sabada dilepit ieu tajalli nu awal dilahirkeun tajalli anu sejen anu langgeng ayana eta tajalli jeung lahir ieulah nu sok dibasakeun al-mu'abbaru anhu bil akhir. Sanggeusna urang teu masantren nyaho kana syariat dek ditanya belah mana bae anu zahir mah insyaallah mulai ku hari dek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah eta bahasa handap. Bahasa handap begitu bae tah. Kegeus jadi nama urang isin tah ngabahasakeun kos kitu tah. Isin. Kiai dek di mana isin? Biasan akur bae. Polosnya memang sakitu. Kasih izin, teu izin. Teu nyaho salahna. Teu nyaho salahna bahasa baik eta bahasa kieu ge. Ayeuna mandek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ndek ibadah ka Gusti Allah nu mantep. Eta bahasa salah sebenarnya. Ngan memeh urang nyalahkeun kudu kitu heula. Moal teu kitu kabeh ge. Ayo atuh salah-salah ge urang terus bae heula ngan. Jacan nyaho mana salah henteu. Ayo bae lah. Terus ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana. Artina sesuai jeung aturan teh aya ibadah melalui syariat lumrah tamah. Aya ibadah ndek datang ka hakikat melalui thariqah. Aya doktrin-doktrin tertentu ti guru. Urang lamun tipeting maca sholawat baheula mah urang teh ngejar target aing kudu sapetingna teh 1000 engke hikmahna tina 1000 teh hiji dagang maju, kadua pikiran jadi tenang, nomor katilu jadi tentrem, kaopat rezeki jadi ngalobaan nambahan eta teh kos kitu tah eta teka eta kos kitu. Eta ibadah TK mata nol besar makos gitu mata. Ibadah nu asli mah lain. Salat udang dipeting dihudangkeun ku Gusti Allah. Nyaahkeun meureun Gusti. Ngala wudu urang teh ieu digerakeun ku Gusti Allah. Dedeheun Gusti. Beres salat tahajud terus salat hajat. Terus urang ngawirid mun sholawat teh mah awalan tan sholawat teh teu ngejar target nu dikejar ridho Allah. Geus maca sholawat nage tentrem silana rapi teu meunang edeg. Teu meunang robah-robah. Salila robah-robah berarti moal datang. Teu meunang robah sila teh langsung plek. Engke bakal ngarasakeun ge sorangan urang mun teu robah bakal ngarasakeun. Coba ge. Pegel. Tapi engke bakal aya hampang. Urang salat ya. Lamun urang nyaritakeun pikih bae, kos kieu bae urang salat teh kos kieu bae. Tapi orang berangkat melalui tarekat.
menuju hakikat. Urang salat teh ulah robah ge. Hiji ulah tegang. Ulah ditegangkeun awak urang teh. Kalau orang lamun salila tegang moal husuk, moal bae kajen kuku mage berani sumpah. Moal husuk. Usolli Allah. Moal husuk kajen dihusuk-husuk ge. Moal. Eta teh datang ka paeh moal. Moal bae geus. Sebab eta teh henteu mengena. Kudu ku alami tenang. Jadi ulah aya tegang. Allah. Boga rasa ieu nu ngangkat teh lain urang, diangkatkeun ku Gusti. Allahu Akbar. Kuari nangtung ulah robah-robah ge. Mata lamun bisa neuleuh ka tempat sujud deuleukeun, lamun teu bisa peureum. Ngan nu paling istimewa di ahli tarekat ya. Di ahli tarekat carita salat behelan. Mata orang deuleukeun ka irung urang ka dieu tah. Ieu irung tah. Emang ku Allah mal dihusukeun meureun sama budak. Datang ke dekat dulu irung sorangan. Allahu Akbar. Tapi yuk nek dipraktekeun mangga nek teu masalah. Yuk keur carita jalan khusyuk. Ngan ulah didikeun ka batu teu meunang. Cuma carita bae heula. Urang deuleuh mata urang ka irung. Dideleukeun perasaan urang ka boja, lempeng kabobogaan urang. Lempeng ka bobogaan urang, lempeng ka dengkul, lempeng ka jempol suku. Dengan perasaan urang tersebut bentak tapi berarti kos nu peureum lantaran neuleuh irung terus ka boja, terus ka bobogaan urang, terus ka dengkul, tengah dengkul maksudna, terus ka jempol urang. Urang teh bakal ngabayangkeun aing teh paeh. Kieu teh paeh. Kieu teh paeh teh sida kepaeh. Paeh urang teh. Bayangan teh kitu. Jadi geus teu neuleuh ka tempat sujud lamun pikih kan urang aturna ka tempat sujud. Diunggal kitab ge kitu bae. Ta eta mah kelas kitu mah kelas TK bae. Kajen kukumaha ge paksakeun ge urang neuleuh ka tempat sujud aya bae sarwiti liwat ngalieur. Terus coba di jandela mantak rohim aja sok di sisi jandela bae ge. Nu liwat. Barang di deuleuh ngagitekna doang nu teu kuat ge. Masyaallah eta bujur ngawean jata mah ka dieu heula sakedeung. Salat fikih basalilana gitu bae. Aya suara naon bae bakal kadenge. Aya naon bae nu henteu bakal karasa. Sebab urangna can dididik ninggalkeun eta atuh kitu bae. Sebab ari fikih mah zahir. Atuh naon bae nu aya di zahir bakal kadeuleuh jeung karasa. Reungit karasa, aya nu liwat kadeuleuh, suara budak kadenge. Sebab urang can ninggalkeun eta. Salila can ninggalkeun eta bakal kitu bae. Bakal kitu bae datang ka paeh oge. Salah atuh henteu ngan didinya bae makomna. Ta ieu teh urang teh deuk nyaritakeun ilaha lihi ba'da hadza tajalli. Babari dibacana mah. Tajalli nu awal, cek Allah kuntu kanzan geus eueuh. Kuari nu kadua cara nu tadi ilaha lihi ba'da tajalli. Tah kuari mah tajalli nu kuari nu aya nu langgeng terus datang ka maot wali. Disebutkeun urang teh ieu teh jasad anyar tapi ja aya Allahan tata jalinu eta. Ja ieu mah robah teh urang tapi pan nu ngarobakeun Allah teh semangsa-mangsa urang robah mun teu dirobakeun ku atuh nu ngarobakeun urang teh Allah teh tata jalinu eta. Tata jalinu eta tah. Urang teh ieu teh leuleuh. Ieu teh leuleuh teh mun teu dideuleukeun ku Gusti Allah moal bisa leuleuh tandana batur loba anu matana molotot tapi teu dideuleukeun mah atuh henteu bae urang mah bisa neuleuh
Berarti neule urang teh ieu teh didelekeun ku Gusti Allah. Neule urang teh atuh neule Allah tata jalinu eta. Anu ya dungu. Tah nek datang ka dinya teh mal bisa perasaan urang teh dirobah ninggalkeun syariat. Eta teh kudu ninggalkeun syariat lain teu make syariat, perasaan urang ninggalkeun syariat melalui tarekat deuk datang ka hakikat. Ieu salat teh beda. Allah teu meunang tegang urang. Lamun aya tegang tetep bae moal bisa. Sebab hakikat teman lain urang anu keur gerak teh Allah. Urang diatur ku fikih. Sok, salat, takbir. Allah. Datangkeun ieu na ka dieu ka pepentil atawa muhazab bae. Allah. Kerenyetkeun di jero hate sejak ulah salat. Jaga ulah salat maghrib 3 rakaat imamat bar. Iki. Datang gama mana ge kitu bae salat. Kudu aya qasdu ta'arud tain bahas ka dunia aya. Bahas sa dunia bakal qasdu ta'arud tain bae. Moal beda urang ngaji riyad, urang ngaji sapinah, komo leuwih jelas di sapinah mah, urang ngaji fatul muin komo leuwih luas, ngaji fatul wahad. Kitu bae qasdu ta'arud ta'yin, qasdu ta'arud ta'yin praktekeun. Kitu bae praktekna. Allah sejak ulah salat, ado, maghrib, imaman, sekupi. Kitu bae ge salat bagada. Atuh pikir cenah. Kadenge anu gandeng kadenge, gorang aya nu gandeng. Aya reungit karasa lantaran urang ge salat zahir naon nu datang ka zahir atuh pasti karasa ka ambe kadenge sebab urang aya di wilayah eta aya di makom eta. Kawaliman teh geus ninggalkeun makom eta. Carana salat ge dimulai model tadi mun diuk ulah robah. Sukeun suku kenca ka jero, suku ka tuhu. Terus lempengkeun awak ulah robah. Urang ulah robah gitu bagi. Ulah robah. Pasti nang suku tendetkeun gareup. Praktekna kitu. Tendetkeun gareup ke eueuh ke hampang. Engke bakal ngarasakeun sok baca bage. Beuting ulah kudu wiridan heula ieu mah. Beuting aing mah deuk nurutan surah Kiai Uci bae geus pokona mah hudang diuk teu wudu acan. Tuh. Oh masalah deuk nyobaan mah coba. Nek nyobaan diuk, aing mah dek nyobaan diukna doang cek Ki Uci. Tok geura. Bisa dipertanggungjawabkeun diuk we salah. Ieu na di dieu tah luruskeun teh ka dieu. Ieu lurus ka dieu kos salat. Ngan sila urang. Diuk. Ulah robah setik-ketika janjeng ulah tegangkeun. Dipikeun tegang teh ulah tegang ieu diuk diuk basa. Engke aya nang pegel. Maju ke Arab Saudi, pulang besan. Digotong gak bisa ya. Kayak gitu lagi teta. Tenang perasaan. Wih, gini. Gini, hook tah. Lamun geus datang kang geunah teh dek ninggalkeun teh eta hook. Eueuh tunduh sebab bari diuk gees. Boro-boro nek jadi wali. Ieu teh engke geus jadi wali na mah teu kudu kitu. Ieu praktek awalan. Awal kudu aya awalna heula. Lamun eueuh nunungtun moal bisa kajen kuku memang kumaha. Ke geus jadi nambah dek jadi raja ge elos. Nek jadi menteri elos, dek jadi mun memehna kemudian jadi raja, jadi menteri, jadi bupati, jadi gubernur moal beres. Sebab pagawean ieu leuwih gede batan pagawean eta. Leuwih gede batan pagawean eta. Eta mah ngan sakadar ngabutuhkeun tanaga, tapi ieu mah ngabutuhkeun pikiran, tanaga, konsentrasi penuh ka Gusti Allah, ninggalkeun alam. Ndek aya tajalli nu ieu teh ieu supaya sama Allah karasa ku urang, supaya basor Allah karasa ku urang. Mun Allah, innallaha sami'un alim. Sami Allah ngadenge Allah terasa di urang, alim Allah. Ieu teh ilmu Allah karasa kurang, neuleuh Allah karasa kurang. Kah hayang ngarasakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
eta teh dibaca kurang, disurahkeun kurang, encan karasa kudu aya awalan. Engke tajalli teh didinya. Urang kudu tahalli heula jeung taholli micinan rozail tahalli urang ngadatangkeun syariat ngalaksanakeun nu rapi adab-adaban salat ge kitu heula. Ditenangkeun ulah aya beban, salila aya beban terjadi ahli tarekat mah. Sanajan cak fikih mah jadi bae. Fikih mah jadi bae zahirat. Engke ge leuwih babarian keneh ahli hakikat salat batan ahli fikih ngan memehna nu can bisa berat. Ulah aya beban salat Allahu akbar. Neulina geus dirobah ku urang ulah kana tempat sujud tapi ka irung didelekeun merasa orang kabujal terus karena bobogaan orang lempeng ka handap ka dengkul dua lempeng ka handap ka jempol suku urang teh lamun kitu ingetna paeh urang lamun disadar bahwa orang paeh lemah jelema mah nu mantak urang hayang ngridit teh inget paeh nu mantak urang ancul-anculan hayang kawin deui ingat bae. Atuh gamari bulan Muharram teh aya nu sibuk nyantuni yatim, aya nu neangan emak yatim. Macam-macam bae. Nah ieu teh delekeun tah ieu salat thariqah. Saha nu nungtun ku ari jeung saha nu endeuh ku ari. Mantak eueuh pi jelemaeunana cek guru pi jelemaeunana ulah sok ngomong-ngomong tarekat. Isin. Nya barang norekat teh teu wau jeung jelema. Nu tadina jeung santri wau jeung dulur wau kuari barang norekat emang kudu kitu. Ngasing ke diri jalahin. Biasa bae ulana. Ke urang sarena ahli tarekat beda jeung ahli syariat. Lamun ahli syariat mah sarukumaha cak Kangjeng Nabi ngigir ke belah katuhu talenkeun ieu leungeun katuhu ka urangna kieu seakan-akan urang teh eta teh keur di jero kubur ngan nu jelas mah moal nyenyak sare teh lantaran pegal nu dimaksud ku pikir mah kitu abeh udang ahli tarekat mah lain ahli tarekat mah sarena teh kuari suku nu ieu jempol ka ditu ka kiblat urang kieu sarena ge kieu lain cara tadi teh lain kieu cara salat dek dikiekeun mangga tah sorokeun ka dieu diangkatkeun setik make anggel delekeun sakumaha salat tadi irung urang bujal urang panganten moal bisa mah tuh moal bisa teh mah kos kieu mah ieu mah kudu kos Habib sekolot nya teu berarti ieu mah terus ke jempol urang lamun minggir bae kieu mun minggir talian pan aya suku teh teu daek nangtung dek ngigir bae kieu talian ari tarekat bade talian sukuna supaya nangtung maksudna kieu jadi jempol urang hijikeun urang sare nek ieu sidakep cara salat bangga nek kieu bae besi pegel jadiin kahandap ka dieu ka sama kahandap langsung didelekeun irung bujal bobogaan urang dengkul terus ka jempol balik deui ti jempol ka irung balik deui ieu teh paeh teh kos kieu terus urang pinuh ku tafakur dia bari ngedeng pinuh ku tadarruk ka Gusti ya teh napas urang teh mun dicokot ku Gusti geus san hirup mulai kaluhur ka handap Allah datang ka sare terus tah eta ngimpina ge moal diudag-udag kuntianak atuh moal demandak loba nu bebeja kieu cenah kula ngimpi anu sarena kumaha anu boga udun teh atuh pohon teh cenah sia mah tah kembang modar tah mah tepat ieu mah wudu heula rek sarena ge rapi atuh lain gen orekat
Terus make pakaian mun aya mah putih-putih cara FPI. Mun anu bersih bae. Suku karsa kumaha orang kritis gering teh salat anu terakhir nu kicep kitu kan. Gitulah terus yelengan di kade. So mulai zikir sesuai jeung geus pamere ti guru. Tadaruna aya ti guru kumaha tadaruna tafakurna jeung zikirna ke terakhir geus beres zikir kakarak Allahu mulai engke bakal urang roh urang teh milu jeung hiji nu saja aya di mana engke teh babarengan engke kenal jeung anu kenal terus roh teh suci. Jangan jahe tuh masuk. Kayaknya mah keur cerita dek nyaritakeun tajali ieu nu urang teh tajali we praktekna kumaha supaya nyanding ka urang tajali teh atuh dipraktekkeunna mulai di salat mulai urang salat. Geus moal ingetkeun naon kitu bae. Sapoe, 2 poe, 3 poe istiqomahan geura salat seperti eta. Engke bakal aya jalain aing nu salat mah. Di mana timbulna? Tina hasil tapakur nyambung jeung salat urang gerakna model kitu. Kumaha nyambungna? Panti eueuh ka aya teh sia nang aing. Apa pernah hayang sia aya pan teu. Kuari geus aya diurus depan ku aing. Eta nu mere dahar ka aing cak Allah rezeki teh ti aing. Geus tanaga nu aya di sia kuari pake nangtung pake sujud pake ruku teh eta teh nu aing kuari babacaan sia ilmu ngaranna apanti aing teh aju deuleu sia teh pan teh deuleu aing denge sia denge aing mulai kuari ngahiji tah hasil tapakur teh jeung gerak urang mun cerak urang mah pariuk mangge kekep ngeklop. Urang teh pan geus aya carita mah ngan teu klop jeung diri urang ieu teh ngelopkeun ahli tarekat teh supaya datang ka hakikat antara nu ditapakuran jeung nu dimuraqabahan supaya akur jeung gerakan awak urang nu dibawa ku batin urang. Kuari salat urang geus sesuai jeung aturanna mun umurna akur umur 12 ya 12 plek tinggal muterkeun bae. Nah, kuari urang salat macam kitu eueuh tegang. Engke timbul atuh ieu mah tanaga teh panu Allah, urang nage nang Allah, digerakkeun ku Allah atuh lain urang Allah. Mulai geus aya ner-neran. Atuh lamun ieu digerakkeun ku Allah, tanaga nage nu Allah, gerakna ge nu salat nage ti Allah. Atuh berarti urang nage ieu pan ti Allah, digerakkeun ku Allah, deuk ka mana melalui salat atuh ka Allah, ti Allah ku Allah ka Allah. Mulai ner-neran aya rasa hartina di diri urang aya rasa. Allah lain Allah lain urang ieu mah ya Allah Allahu akbar urang ruku Allah baca subhan geus kuari henteu tertegun kana makna nu ku urang dibaca eta mah pikih geus lain makna kuari mah bahwa setiap urang ruku endek rukuna ketika ruku maca takbir diparentah ku Allah we babacana ya Allahu akbar. Kemudian orang ruku kieu dititahna ge sallu kama raaitumuni usolli kieu teh kieu salat teh kemudian bacaan subhana rabbiyal henteu maca maha suci zat henteu ieu mah da dititahna ge babacana ketika ruku teh ieu balik deui ka awal geus liwat nu eta mah geus liwat sami Allah emang dititah maca sami Allah bae geus teh Allahu akbar ruku sujud kuari subhana rabbiyal a'la. Jadi orang penuh kesadaran sadar bahwa orang keur sujud, sadar di sujud macana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sadar bahwa ieu nu nyujudkeuna lain urang Allah, kakarak sak Allah, ieu asli. Ieu salat asli. Ieu salat asli lamun urang Allahu akbar sujud, subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la ain subhana. Ieu haju makna lah subhana rabbiyal maha suci pangeran abdi al a'la anu maha luhur eta mah salat kos kitu salat make keneh salat fikih tah mah henteu salah ngan TK mal datang tah maka dinya mal tentrem tah mah engkena ka dituna salah bae aduh tadi manana salah was-was
Was. Allah ghairil maghdub alaihim walad tapi ki iya urang geus datang kuari mulai neran lamun eta tanaga sia tanaga nang ti aing Delesia te panang ti aing, dengesia te panang di aing, suara sia nang di aing, babacaan sia nang di aing, sia nyaho salat subuh ge paneta magrib nang di aing. Atuh geus teu kudu bebeja ka aing geus leuwih nyaho ti heula geus ulah unta ente sia ka aing geus palebah robing pirina ge henteu ngamaksud menta hampura. Geus teu kudu aing geus leuwih nyaho memeh sia aya aing geus nyieun nyiptakeun sia model kos kitu deuleu di lauhil mahfuzna jam sakitu sia kudu salat kos kitu teu kudu robing pilih menta hampura ka aing geus ka hampura eta mah baca bae geus ku sia geus ketika robing pilih Rabbil firli aing mah dititana ge kieu ku Kangjeng Nabi ti Gusti barbar robing pilih Rabbil firli warhamni ieu mah tugas ketika eta julus maca robing pilih dibaca bae geus kaliwat lain teu ngarti geus kaliwat kuari dibaca bae Rabbil firli warhamni ge mun urang balik deui Rabbil firli Gusti ampura abdi berarti aya bagian urang ngaku ka diri urang coplok mun keur jadi wali coplok jadi wali berarti sia ngaku aya diri sia apan ceuk tadi ge tanaga sia tanaga ilmu sia pan ilmu aing deuleu sia deuleu aing denge sia denge aing gerak sia gerak aing zahir batin teh panu aing nu mantap karasan ke ai kitu mah atuh ieu teh nu gerak Allah nu mantap karasalah wa huwa ma'akum ayeuna ma kuntum Allah teh babarengan jeung urang di mana bae urang ayana di jero salat teh kos kitu di luar salat teh bakal kos kitu urang mah keur di jero salat rada lumayan aya urang inget ka Allah di luar salat Allah ditunda deui di masjid cek urang lo ulah mimilu kaluarnya betul pikir mah kos gitu bae ingetna sewaktu-waktu engke henteu ai ahli tarekat mah anu geus mendekati atuh henteu ieu teh keur jeung Allah salat di luar eta atuh Allah mah pun babarengan eta ngaleos urang teh dileoskeun ku Gusti Allah jagrak nage gerak Allah balik ka imah ieu teh keur jeung Allah pan Allah mah engke di selanjutna bakalna selanjutnya pan dijelaskeun pas pisan munazzahun anil aina wal jihad wal kaif wal madah was surah bersih tapi berterasa babarengan bae barang keur salat di luar salat keur diuk keur nangtung kemantaknya nama engke salat tahajud ge paling jago 2 rakaat akur teh cak rohinjeun 2 rakaat mah akur tah eta engke salat duha aja kadang-kadang 2 rakaat bae itu 8 nya nama geus menyalahi aturan ngan mun ditimbang di akhirat nu 2 rakaat jeung nu 8 wah tuh jauh melung di mana-mana zikir lagi geus henteu di masjid teh di majelis komo aya cau mah nya embungin nya nama zikir bersih bobodohan tah mah keur leumpang atuh zikir asa bareng jeung Allah geus teu kudu dibaca ta Al-Qur'an teh geus teu baca teu kudu geus teu kudu dibaca naon sebabna lantaran hiji ayat geus datang menyentuh hati wa huwa ma'akum aina ma kuntum keur ngalaksanakeun ayat ai urang mah keur maca ayat beda wali mah keur ngalaksanakeun ayat-ayat nu kunyana keur ditapakuran jeung dimorokobahan karasa kunyana mun hiji ayat innallaha sami'un alim karasanya eta bae dibolak-balik innallaha sami'un alim di mana bae urang kadenge japuguh urang nu digerakkeun lagi ku deuk teu kadenge kumaha go usaha deuk teu kadenge kumaha wa huwas samiul basir Allah teh neuleukeun urang deuk teu dideuleukeun kumaha jadi ayakeun lagi ku Allah digerakkeun lagi ku Allah atuh pasti dideuleukeunana atuh deuleu Allah teh pan lain anyar qadim maha qadim Allah mah kadeuleuda urang memeh urang aya beuki sieun beuki isin beuki sieun beuki isin karasa tajalli teh eta teh Allah aya di diri urang teh tajalli anallah bunuh berarti guys bunuh geus berarti teh lamun geus disebutkeun kos kitu salah henteu kon teu salah keur nyana keur aya di makom majzub makom fana ke sakedeung deui makom bako ieu keur di majzub ieu mah ieu asa ieu Allah asa itu Allah dedeleuan lamun urang salatna encan diatur moal bisa kajen teuing ku urang dipaksakeun ge
endahan seserian sorangan kan. Dari sorangan. Sekian lauk gede amat. Mana lauk jago majik? Tolong. Bakiyak sama. Bakiyak bajar lauk gabus. Sebab naon? Teh akur. Nu ndek diterapkeunana teh muraqabah teh tadarru teh teu akur jeung jasad batin urang encan akur gerakan-gerakanana. Salat can ditata, sarena can ditata. Geus kuari mah ulah wae kaheulanan mah da kabeh guru tarekat geus ulah totorekatan sia mah ngaji sapinah bae. Ulah totorekatan moal tepi. Eta mah zikir mah baca bae geus. Ulah caritakeun tarekat isin. Saha nu merena ka sia tarekat da sia lage kos kitu geridit keneh. Lamun aya kiai geridit, aya ustad geridit, jelema geridit, dibere zikir tarekat nu disalahkeun guruna. Sabarangan bae mere peso cukur. Engke lain nyukur kumis ceuli sia. Nu disempring bahaya, teu beunang tarekat ndek jadi wali, maknya ngridit. Isin urang boga kutubul aulia kreditan. Atuh isin. Nah iyalah, heulanan ieu, ieu sejasa ieu. Haluhu ila alihi saetik dikabari naik dari saetik. Ila alihi bada toyihazat tajalli. Tajalli nu itu mah nu nyaho kuari diizharkeun tajalli nu sejen hasil daripada tadarru, tafakur jeung muraqabah. Nah iyalah terus terasa aya ieu teh wujud Allah, terasa lahir wujud Allah, terasa ebreh wujud Allah. Di mana ayana lantaran Allah mapan zat pan aizat eta ngandung sifat. Ai sifat eta babarengan jeung asma. Ari asma eta lambang daripada af'al. Ai af'al wahana zat. Balik deui zat eta ngandung sifat. Ari sifat eta babarengan jeung asma. Ari asma eta lambang af'al. Ari af'al eta wahana kana zat. Atuh zat teh pan ngandung sifat. Balik deui. Nyaritakeun sifat, nyaritakeun asma, nyaritakeun asma, nyaritakeun apa? Nyaritakeun apal berarti kapanggih zat Allah kaharti sifat jeung asma bakal kaharti apal. Di mana kaharti apal bakal kaharti zat Allah. Mun dijabarkeun mana zat Allah moal bisa kecuali karasa. Kitu tajalli. Wallahu a'lam bishawab.